pernikahan sawerannya di Kampung Ranca, Desa Sebarabaya, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tugas YouTuber menikmati cicing. Oh, oh, atasnya menuju di Cana Gela cenah di bumi kakak Bos Ridwan atau Nabi Bos Bogor nasihin siap ya bos kangge ngawurkeun sauna aya orang kali teh ajahro bade mulung gitu. Tuh nyari papila siap. Budaya Sunda dilestarikan. Oh, wedding Sekarang ini sama Kema Wedding. Wargina nikahan, terima alhamdulillah. Iya pangacau. Kumaha kenging? Janganlah joe we calana. Kenging naon mah kenging naon? Ajisna teh. Oh, pasian tuang we cenah. Tuang mah sing waregnya. Nya tuang we sing waregnya. Oh, si mana? Sampai cari berkah cenah ya, cari berkah. Awalnya spektakuler banget. Kang Dorpes, Dorpes sarah teh tadi teh aya naon teh sarah? Dorpes teh biasa digentoskeun. Betul. Mohon gitunya ada Ustaz iring-iringnya. Itu mengucapkan rasa syukur Di suasana acara mau hajat saweran ya. Puterbangan. Aya juru kawin, juru sawer. Ya alhamdulillah ya. Anu bade musafahah ka panganten atau nepi ka sepuhna biasa jalur kiri aya juru kawinna bade langsung kuy wae. Oke siap langsung kuy aya nuhun aya cenah asalna DP di panganten pamegat rasa sok bobol aya loba ya penerbangan kami dari Kampung Parompong Lembang Kabupaten Bandung berdomisili di Parompong biasa upami meryogikeun acara hajatan wali patun nikah atau wali patun hitan biasa ngahubungi ka Ustadz Risman ya atau napi ka Bapak Haji Agus. Siap pada di dia wae Pak Haji. Iya sawerna cenah saurna pada di dia wae. Ulah nyedak teh ka hareup ya. Acan aya bareng nyawerna. Oh, atasna nuju di Cana Gela cenah di bumi ka kantun. Sarah saurang. Ya. Ka anu enak artis di bumi tadi ka kantun. Ieu nama Cana Krecehan unggul anu lamar mah tacan di Canak. Siap aya Dorpres sauna ge dina permen atau nabi aya nomor Dorpres biasa dituker ke panitia sauna aya hadiahna kulkas duka 4 pintu duka 5 pintu kulkas. Mana Bos Ridwan atau Nabi Bos Bogor nasihin siap ya bos kangge ngawurkeun sauna aya orang kali teh ajahro bade mulung gitu. Langsung wae ke aku telah terapi aya juru kawi langsung Pak Haji cenah ieu mah ngan hoyong di DPR nanti payun cenah ieu mudah-mudahan di acara sawer di Haji turun dia ya antos ka uleman kurang acara sawer heula tapi pada mulung heula mending tawa katuang mengke jag-jag nya tawa katuang korsina kangge panganten ka petugas dua sareng didampingi ku kangge jaga ieu sabi raja sareng ratu ieu aya teh
anu bade nyawer mah anu bade ngawukeun biasa ka panggung. Ya konsina 2A. Kangge panganten. Mundur. Acisna sigana bakal Pak RW. Pak RW jangan siap. Pak RW bade mulung bade ngawukeun. Alhamdulillah Pak RW siap. Sok. Awas tong dinya. Ini jaga dipayun di hana. Damping pilih kadupak ieu. Mayun ka dieu ka panggung tah. Jaga di tukang ku ajudan pilih kaleuk ieu. Sabi atos sanes sakedik di panganten pameget luka 2,5 juta kirang luka 2,5 juta lakung. Aya doorpress warna kulkas 2 pintu. Kulkas tadi mah aya request ka pribados luka 4 pintu sanes sareng TV 27 in. Kan pengen disimpan di pokona keneh gitu. Naiknya lewat situ. Pengantin balik di luar, balik di sana. Iya, siap. Jadi ngantuk kakinya. Oke, beli kaleyak gitu. Iya, karena gulung terbangan ngame ngadepian 100 sudah ti Ridwan diantos tinu sanesna. Ya, margi kangge ongkos ka Lembang na kirang teh DP teh. Dulun. Ya, pengantin damping heula tuh. Pengantin. Keseruan acara pernikahan sawerannya di Kampung Meranca, Desa Subarabaya, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Rabu Sabado. Pengantin anak-anak yang ikut Fadilah di atas di dewa di panggung di dia. SD sahabat. Di dinya aya besi, bilih kaleuk eta aya bilih cina. Tuh. Fadilah. Ya. Ibu Aminah upami ngawurkeun pengen ka setempat. Ka pribados heula terus ka di sana istrinya. Tuh, dulu terbangan aya. Masak mangak calik pengantin. Iya, raja sering nonton. Alhamdulillah Acep sering Fadilah. Anu bade ngawurkeun mah naik cenah. Awas. Oh, tak naik sadaya tawaka. Anu bade ngawurkeun. Ya Allah. Anu sakobok iya masih gak. Iya teh aya permen tapi aya nomor kangge doorpress. Biasa ditutukeun. Panitia aya emas di bagi aku sih. Ke saya sanes. Salah, terus salah. Tinggal di balik jauh. Mana usahanya nakna? Oh, Neng Sarah. Alisa. Nah, solehina Neng Sarah. Oh iya, anu cewek mah cenah ku angka, upami anu pamagat mah ku ajak, kayak biasa ditukeun ka pribados tapi pribados mah dan tenyepung, insyaallah kayak ka panitia, aya panitia bapak iya, bapak dede ya di keluarga pamagat, keluarga istri. Oh Teh Sarah, ingat dengan apa si Hendro ngawur. Oh iya siap, sambil berjalan. Oh iya mah, jadi ayat 2 termen anu Teh Sarah mah kayak ayat terakhir. Gawurkeunana margi, angkana dan nilai ageng. Alhamdulillah amin. Langsung Ustaz Ridwan sambil ngawi we enggak ku sholawatan ya. Toka sedap jadi awurkeun. Ya, upami pas di komando ku juru kawi name awurkeun nya. Urang ieu lakenya dan saya kembang kawi sawer panganten ieu mudah-mudahan si ajan dankeun si bapak ataupun si ajan dankeun memberikan urang sadaya. Amin. Amin dan kali ngumpul Euy, tugas YouTuber meuni cicing. Oh, kali tangan dan presna sareng gas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk jalur kita
pengantin. Mari kamu dengan pengantin ge. Cinanya pengantin kamu ya budaya Sunda dilestarikan. Oh, mangga. Semangat kene mas, semangat. Dapat telur ya saya, telur ya. Ayak kene di luhur nyangsang, di luhur nyangsang. Iya titik salah ya. Ada bos Kalimantan, bos iya, bos Cikampek, badan kabir. Atas ayak ini. Ayak ini awur di awur atas ayah di luar
Ada satu bungkus rokok sahabat tuh yang dapat. Ini mah wedding galeri Ema yang mau cawe sahabat kalian. Langsung direngkup sama para bukan juga yang di DPR. wedding galeri Ema. Di acara sawerannya meriah banget sahabat ya, juga di barangin sama Ema Wedding sahabat ya. Make up sahabat ya. Ribu sahabat. Konsep 50.000. Salah naon eta dialungkeun pada Iya teh moal teh. Menakol ieu Aya kene aya. Aya kene. Cikana teh emang miring tingah. Wargina nikahan teh emang alhamdulillah. Ieu pangacau. Pilih anak soalnya. Kumaha kenging? Capek. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat, acara saweran pengantinnya Masya Allah rame juga spektakuler sahabat. Di acara saweran pengantin pernikahan yang ada di Kampung Lansa, Desa Surabaya, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Oh, Mohon perhatian bila itu kaicalan kunci tapi kena ditebus dengan ulah ku permen ya kaicalan kunci tuh tetehnya teteh mohon kunci pribadi Menang duit desa kumaha gareudeuh aduh aing Ustad lat kaseneri awak panganten bakal pencetan ku carogena ari abdi bade ku saaku manini alah ampun ya Allah aduh acan milikna anu teu kenging mah nya alah si AA dos itu juru kawin kekei juru 2,5 juta kirang alhamdulillah Cenah bade kaul diawurkeun deui. moal hatur nuhun perhatosan petugas kebersihan kursi ADD sebatas dirapihkeun deui kangge napi tamu uleman lebih